Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, salam kebagjaan kanggo sadaya. Sasatoan kaleuweung, sasatoan kakaruhun. Mun urang leungitkeun budaya sorangan, sarua jeung ngagurukeun warisan karuhun. Anaking sadaya nu ku Bapa dipika nyaa sareng dipika banggakeun. Alhamdulillah, dina waktos ieu urang tiasa kumpul dina kaayaan sehat walafiat. Mugia sagalana kegiatan anu dilakukan dinten ieu janten kahadean sareng barokah pikeun urang sadayana. Barudak sakola, budaya teh lain ngan ukur kasenian atanapi kabiasaan, tapi eta teh jati diri. Di Tatra Sunda, budaya teh ngincingan unggal rupa kahirupan, dina basa, tata krama, pakaian, nepi ka makanan sapapoe. Ku ayana budaya Sunda, urang bisa nyaho saha diri urang sabenerna. Sakumaha urang terang, budaya Sunda teh pinuh ku lemah lembut. Ajen inajeun kakolot, silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Ieu teh kacida pentingna pikeun dijaga jeung dilestarikeun, utamana ku barudak ngorasa pertos aran jeung sadaya. Tapi ayeuna budaya urang keur diuji. Pengaruh globalisasi, media sosial jeung budaya luar kadang nyababkeun urang mopohokeun kana budaya sorangan. Tangtu ieu teh tantangan pikeun urang sadayana khususna di lingkungan sakola. Ku kituna, ku kasempetan ieu Bapa ngadorong sareng ngajak barudak sadaya pikeun hiji, miboga rasa reueus kana budaya Sunda, boh dina ngagunakeun basa Sunda, boh dina ngajaga kabiasaan nu hade. 2. Miluan kagiatan nu patali jeung kasundaan, sapertos nembang kuku, ngigel maca sajak Sunda, jeung saterusna. 3. Ngamumule budaya Sunda di sakola, ngaliwatan kegiatan seni budaya, jeung lomba-lomba anu nyambung kana tradisi urang. Anaking sadaya, budaya teh ibarat akar tina tangkal kahirupan. Lamun akarna kuat, tangkalna tantu oge bakal tangguh. Lamun urang ngajaga budaya Sunda, tangtuna urang oge ngajaga kabagjaan jeung kamajuan pikeun diri jeung bangsa. Taya nulian anu bisa ngajaga budaya urang, iwal ti urang sorangan. Hayu urang jadi generasi nu teu ngan ukur cerdas, tapi oge mibanda rasa ajeun jeung rasa tanggung jawab kana warisan karuhun. Sakedik ti Bapa, mugia aya mangpaatna. Hatur nuhun kana sagalana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.